Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi nami Diari Pandini ti kelas 11 IPS 3. Sataacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana masihan hidayah ka urang sadayana. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi sadayana anu dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang kabersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sakitar urang sareng awak nyalira supaya urang sadayana jauh tina sagala rupi panyakit nu aya. Kumargi kitu urang sadayana ge kedah ningkatkeun carana pola hidup anu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, inna dofatu minal iman. Anu hartosna teh kabersihan sabagean tina iman, nu matak kudu dijaga ku urang sadayana. Salaku urang muslim anu taat anu gaduh kaimanan di jero hate, tangtu urang teh kudu bersih sareng suci dina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep ka nu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kabersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang sareng lingkungan di sakitar urang. Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang sadaya kedah jadi jalma anu bersih sadayana, sebab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih nya percuma. Matak mulai ti ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup anu sehat kanggo urang sadayana. Cekap sakitu abdi nyanggakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.